Nuhun Aceng. Jadi dua lumayan. Bubuy bulan bubuy bulan. Ya kok mau oler pisang kos juga lu lumayan sikat ya. Aduh gagal aja pisang kosnya aja gagal. Kemana mana? Ulin naik ka dia ya. Tadi tuh meninggal ngopi heula jeung kloyang-kloyang teh para ruguh mah kopi wudu daya ya. Ngus biar ngopi mah jeung barudak jadi itu. Ayo tuh kosnya. Tapi kopi aya, udud aya. Biasana sok aya gigireun. Geus eureun meureun ena mah geus cager meureun. Aduh, anjir, kompa aing ka mana? Aya udud jeung kopi tereungit, kompa aing eueuh. Aduh, si goblok aya kamajuan. Biasana ditawaran kopi jeung rokok teh sok mung-mungan, tapi sok celek we gigireun. Nah, kompa nu teu ditawaran ku aing jol digubug we. Ku edan. Nuhun kos, dadah. Lumayan kompak kos. Sangrai kompak mayan tepat satu. Anjing, hiji deui. Mayan jadi dua. Aduh, Ceng, kenaon mana Ceng ay? Ya keur kieu we keur capek bieu geus nyerocos. Ka mana atuh ngaganong kompa? Ceng urang oge teh keur ngobat. Kompana rudet mantau ge rungsing Nama ke jeung balik atuh. Eta we eta kompa mah bisa deuk dipake mah dan orang geus anggeus. Moal aing mah geus rungsing. Kompa ieu mah mantau gue Nyari dek balik wae hiji atuh ari geus pusing mah. Tadina we tan urang tadi pake bisa dek dianggeskeun heula mah ngobat. Nah kompa aing Mal balik dia mah. Nya. Moal teh. Nah, ngadon digubug. Jabat digubug balik itu masih sigaan teh lain diinyeun. Geus moal balik mah dijual. Nuhun Aceng. Jadi dua lumayan. kompa anjing tuh. Anu aing geus di kamari digubug sia. Karampan itu tuh gantina tuh. Terus kumaha? Sikat anjing. Sikat ya. Ya. Aman kos aman. Lumayan kos. Kayak kerganti nu maneh kos. Sikat kos. Lumayan nya kos cek aing oke kompa teh. Kayak kerganti nu maneh ya. Kompak kudu disikat, kompak batur kudu disikat. Anjir, pisang kos, tak disikat. Tuh, cek aing sikat. Aingnya iya kekuat pani disikat. Tempat tuh disikat rumah. Maksud teh, maksud aing sikat gitu, tempat tuh. Maksud aing sikat teh kos. Iya sikat, tanya aing. Sikat di gosro. Aing itu mah tuh padog beureun. Itu padog. Lumayan kos.